melaksanakan jadi jam 8 orang melaksanakan laran kacai mungkin beres laran kacai siap-siap tanggo melaksanakan arak-arakan acara laran gede dulunya. Mudah-mudahan kepada suatu diperhatikan kepada tahu sadayana tanggo dilaksanakan inilah waktu. Jangan sampai terjadi apa-apa. Satu kali lagi kami
maupun pendapat memohon menansurkan dagangannya maupun datang ke tempatnya Bapak Kebetulan. Dilaksanakan akan ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala
Iya. Orang mah tengah kotong dong gitu anak ya. Saya maksud yang gitu baik ya murah saya tadi berhasil kali ini.
ya tadi alamatkan di tempatnya papasan Tuhan. Sampai kergilikan hendak kan itu. Ya murah. Kami semaya waringan wetan tuang putra jeung andika jeung kai kolot anu kahaturan semaku abdi kai sepuh paramana tanglalan sinangitan marak matning ayulan marak kolong lamparan lan samala lan samali lan kawisna para kawis lan tingkahna para tingkah tingkah semaya waringin wetan tuang putra jeung andika jeung kai sepuh kai panghulu karamana kaularan sinamitan marak matuling ayulan marak kolong gamparan lan samala lan samali lan kawisna para kawis lan tingkahna para tingkah tingkahin kami semaya waringan wetan tuang putra jeung andika jeung kai panghulu anu kahaturan sembah pagi lan samali lan kawisna para kawis lan tingkahna para tingkah tingkahin kami semaya waringan wetan tuang putra jeung andika jeung kai bengkong anu kahaturan sembah pagi kawisna para kawis lan tingkahna para tingkah tingkahin kami semaya waringin wetan tuang putra jeung andika jeung kai juragan manor anu kahaturan sembah pagi nongkrong pada pijarana orang lagi nabekina meong silang nadupangna kirane orang seken silang lebu ngal buku dialaku cawisanana dijeli gantal salapan nukundi bulu dikuken tek dijang waletkan laki digigil kambingkan Bisinu buyut kanu pun sukanu daika tek bisinu haram kaganta anak selatan kayan diakuan aku tawe sesambare sesa budak papahare pulang bulungan si pelong bale pinangan ku pinang kelang bawa rencang bilumal kujar manguncang Tinuran di lemarku kaisema Puncang-puncang di bawang di umar amar Diluarkan kacurgaan ngororok naka citarwani berem-berem aja Yai kias-kias lengras kai panghulu kaulan daruana Dugi kapemat itu Tunai alam jauh keraskan kana sawet Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kasamurun kana kasamurunga kabatara nagaraja kabatari nagarumpi
Kaguru putra yang bayu ian li awur-awur nyepo hati sang yang dang dayang tresnawati nadagung naparalun nalapanya pangampura kanini sareng kaki besi nyebut ngaran terlemut besi nojo ngaran kolot gadung tade kanu gadung bale amit kanu gadung apa Diragana anak amja pangeranda Sok maja dijang jeng kuni Sok maja dikel warna Sok maja dengan yang ke Bang sang saya Nameja Bejana nanik tik bumi Bejana dalam kamega Lain nanik tik nabumi Lain dalam tangan nanik Kiranya kian narang tidak berasa Narang narates di kuasmen Ngajadi di tahun alif Ngayuga di tahun abja Matana perjumaan malami Di malam kemis datang panjiramanana Isuk-isuk rujak jeruk Sore-sore rujak konyet Di barang rujak kacemang Di peting rujak calingki Rujak sang sarua Bungwahan sunun minggu Barang sadan wardanima Tok-tok bol buah burawo Lima bulan saling ngarang sang kamarasa musik 6 bulan saling ngarang sang kamarasa 7 bulan saling ngarang sang kamarasa kerang 8 bulan saling ngarang manuk manurunnya iya nu datang gelar berun ayu tibuna datang amjad teramana Sukan ini suka ki suka pemakal loba suka haji nuri bening putra menaku di semua mulia akabe maulana gasana ngaji ngabakti ayu urang geran naretes pada ayu ngarang puyuk taning lalu ngarang bayak taning lapang Kudu merek, kudu kanwaya manter, kudu manusia, tidak jepin mahi, tidak kaya dan mereka. Kula dibawa culika yang pada Islam bisa membuat yang panggung, yang laki terkining luli, doana sideng rekoer, sedeng jaya, koyat apa, sedengnya koyat sampurna, sampun kei pangulu nandawana. Aduh maaf kalau bapak ibu-ibu anu aya di lingkungan ieu kali Cimadi hayang misaksian ieu permakudan seperti pagawe eta modern eta ibuna eta urang cenah boga carek kitu urang ngaos carek bae kan sekarang ieu ku anak cenah ieu boga carek kalau kamu masakin angguhan dia malah ngagong harecinya angguhan dia jadi malah sudah ngagong hareci dia mah berangguhan cenah lamun mulus rahayu berkah karamat eta si udang yongki di berobat yang rumah sakit cenah lamun berobat deui cenah dengan kota kotor kalau yang ngelaksanakan ayo disebutkan kayak musrahayu berapa selamat Tolong nih itu enggak ada. Jauh kan banget.
ahli-ahli kubur sakumna anu sakubari sepuh ku Bapak Sibul Hajat di pentadoana ayeuna ngahaturanana urut urang paribasa mah arak-arakan anu sakitu bisunukan colahna kaleuwihanana kakuranganana nyaurna henteu diukur ngucapna henteu diungang waktu keur arak-arakan paribasa teh mah anu pasalian paham paribasa teh mah anu henteu ngaruntut jeung jalur karuhun teu jeung jalur wanga tua eta ulah mantak nyikirkeun deui ngabalikeun kana badan. Anu saterusna ayeuna ngahaturkeun ka ahli kubur sakumna salingkungan sakeupeuleuh Bapak kasepuhan khususna mah sacangkung khususna mah ka karuhun Bapak Saibul Hajat anu boga fungsina urang selaku anu nyaksianana sareng Bapak kasepuhan anu ngajalankeunna sing geus rahayu berkah salamet atuh utang sanggup geus laur utang carek geus dibayar anu perkaulana geus beres bangsa geus tah ayeuna mah kantun urut urang arak-arakan anu sakitu eta minta aya kasalmetan nyanyakeun ka Kang Haji pangdoaan keun dan beri video jeung ngalakonan Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadratu sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asali ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sayyidil alhamdulillah alamin hamdan wa fi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana zakarahu kama sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal bi jami'il majal وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا اللهم اجعل قبورهم وقبورهم روضة من قبورهم وقبورهم من قرين برحمتك يا أرحم الراحمين وذريتنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami atas nama Bapak Kasepuhan Kampung Cisini oge dina dinten ayeuna pisan nyaeta bade ngayakeun hiburan cerah tahun tradisi adat istiadat nyaeta budaya khususnya Kampung Cisini oge anu dina dinten ayeuna pisan bade dilaksanakeun nyaeta pokok pertama ngangkat nyaeta khususna ngalaksanakeun budaya atau tradisi khususna Kampung Cisini. Oge anu kadua nyaeta bade ngayakeun gelaran kacai. Oge anu mungkin jam 9 kira-kira dilaksanakeun. Oge anu saterusna nyaeta bade ngalaksanakeun arak-arakan atau gelaran mungkin dina jam 10 kira-kira bade dilaksanakeunana. Oge saparantosna arak-arakan nyaeta diiringi ku gamelan sareng ujungan mungkin dina waktosna saparantosna ngayakeun arak-arakan atan pihlaran bade ngayakeun nyaeta istilahna teh mah nyembahkeun atan pinyawer nyaeta anu mincak khususna seni budaya atan tradisi nyaeta khususna kasepuhan Kampung Cisini. Oge diiringi ku gamelan anu saparantosna ngalaksanakeun nyaeta nyawer atana penyembahkeun di acara pamungkas nyaeta baksa anu pamungkas nyaeta tradisi khususna atanapi adat istiadat budaya Kampung Cisini atanapi kasepuhan Cisini. Oge sakitu
tisim kuring disih langkung saur bintang basana bahasa kolot mah sakitu anu kira-kira di cuk-curuk walunganana di papai wahanganana testara jenin cak hambalanana cuk-curukan karuhun eta mungkin anu bade dilaksanakeun. Hatur nuhun bilih kirang langkung saurna bintang basana tisim kuring atas nama Bapak Kasubuhan. Sakitu ditutup ku akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan abdi kangge masyarakat Cisi khususnya, terutama di adat Cisi wewengkon Citorek ulah dugikeun ka bahwa acara adat eta keur kapayuna, terutama incu putu eta teu bisa nempok, teu bisa nempok kegiatan perjuangan para leluhur urang. Kesan abdi kacida bunga, kacida bangga reus kuayana masih bisa meneruskan perjuangan para leluhur urang, terutama para leluhur anu parantos dilanjut terutama ku abah di kampung Cisi. Menurut abdi selaku ketua RW 05 kampung Cisi haraos bangga tur reus terutama adat budaya di kampung Cisi wewengkon Citorek, terutama acara hajat seren tahun ieu abdi sangat mendukung tina adat budaya supados kapayuna telaas tur teluntur kanggo incu putu khususnya masyarakat Cisi. Tina kegiatan ieu nyaeta satahun sakali anu disebut hajat serah tahun. Kami sebagai kepemerintahan atau ketua RW 05 partisipasi kami itu yaitu terutama kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi kami selalu kelola, kami selalu bentuk bangun. Jadi jangan sampai untuk generasi-generasi yaitu luntur atau bilaas.